Ini tuh pohon naon ya? Aku mah nggak tahu. Mana ini? Duh, saya juga nggak tahu ini pohon apa. Mending kita nanyain aja ke orang sini, barangkali ada yang bisa ngajak kita gitu buat keliling sini. Gimana? Ya, Kamu malah selfie lagi. Aduh, ayo. Bayar lah 2.000. Saya jawab. Dulu mah. Siap. Ngeunahnya nyetiranna. Dalam selah lah. itu tuh ada orang. Tanya aja. Oh ya itu. Sudah tuh, kita tanya yuk. Tanya. Apa ada naon nih? Ada yang bisa saya bantu? Mohon, enak. Kebatasan naon nih? Ada yang saya bisa bantu? Temenin keliling kampung. Jangankan keliling kampung, Neng. Temenin ke pelaminan juga Abang mau. Jadi si Atang Cicing kumaha Neng? Iya, Abil yang Cicing lah, cicing malah. Kumaha Neng, kumaha. Iya, budak. Ya Allah. Wah, dia mah kudu dibere bat biru. Dibade ke bantosan naon nih? Ku aku di bantosan. Bantosan naon geulis sok ku abi mah di bantosan. Maka Wow. Kumaha? Aya naon? kan. Dan kumaha? Kita di kampus ka mana wae. Terus. Bade ekspor kampung ieu, Kang. Siap atuh jeung di dieu mah. Itu lah abi tacan beres. Jadi abi tadi dia hoyong nyuhunkeun bantuan akang. Naon sok lah di Ekspor. bantosan terus. Tempat di dieu. Siap. Kan biasa mah. Biasa atuh ngan. Biasa. Kan udah. You suck. Ini tak enggeus. Kurang atuh ya mah, ieu mah karek balik paneker atuh deuk kieu mah. Aduh. Tata nu biru deui tah. Siap, ayo, ayeuna mah hoyong naon sok hayang terang naon di kampung ieu. Ku abi dijajab. Neng, hayu Neng. Ka dieu. Jabi, saya tar karana budak teuing Neneng. Jika ke dia, aman. Ayo, atuh aku kelilingan. Neng, ayo atuh, giring. Lamanya, dia teh sebuah batu, aya kaleme. Nah, ini nama kuliah. Kumaha? Itu terus merungkut. Haha, kayak apa? Ya kembang naon? Oh, nah tuh. Iya kan surat Neng, tinggal itu kan rekan. Aduh, paham beureut. Aduh. Ieu teh ngaranna kembang loba kaera. Tinggali beri cabak. Tuh, mungkururut. Citi dia teh. Kembang loba kaera. Tuh, mun dicabak teh mungkururut. Mungkururut. Nah, Mungkururut teh bahasa mungkururut teh jadi ngariut lah. Nah, ieu teh kembang loba kaera. Nah, sok naon di bade ditanyakeun ka di dieu. Nya, mungkururut dah. Merungkut. Ini tuh udah mau maghrib kan ya? Iya. Kasih kakak yuk orang nanya tuh. Yuk. Kak.
Di sini nggak ada penginapan. Kenapa? Dia tahu. Ini udah mau maghrib kayaknya mah. Oh, iya, udah mau sore ya. Ya, Jadi kita nanyain aja ke si Akang itu. Ya. Barangkali ada penginapan. ya. Kang, Yup. itu pas udah mau sore. Ya, terus? Ya kita lagi nyari tempat buat istirahat. Ada nggak kira-kira? Ayo kucucuk ya. Bukan terpakai. Aduh, yalah. Paham bener. Aya gubuk derita ke dia pokoknya mah. Heeh, atuh. Gimana kan? Ya ini teh pan udah maghrib semuka sore-sorean ya. Tinggal cek deum kieu. Geus hareupna mah sia sok loba curik ki dia mah. Geus mending ayo balik ka imah. Yuk. Oh, Heeh. gimana? Begitu? Geus aya di gubuk derita di dia urang bari ngopi kulum sagus. Ayo. Ya udah Kang. Aduh kot eta pira dua belokan ka kenca, ka katuhu, ka kenca deui, ka kutuh deui lurus tah di dinya aya sumur. Euy, tadi dia mun hayang nyaho ayana atau parawan. Gampang atuh begitu mah. Amun mana hayang apa misal di lembur ieu ayaran atau parawan deh, tinggalin apa poeanana. Heeh. Amun misalnya di popoean deh, aya poe cangcut, anu rendra, terus nu bahana carang, berarti di bae teh ayarana. Amun misalnya aya poe cangcut gambar Hello Kitty jeung warna pink, berarti eta aya parawan, gampang gitu. Amun di nu pokoeana aya cangcut Rendra jeung gambar Hello Kitty kumaha? Tah berarti di bae tah ayarana nu boga budak parawan, bae nu kitu bejaan di dieu, Indonesia. Anggap liji dapat dua gitu teh. Wae Jo, Biasa we emang di dieu kulilingan. gawe di mana ini? Gawe di pabrik. Oh, Pain di dieu. ganti. Anggar we di ditu. Tuh si Marno bisa itu nanya gawean saya itu Hei kamarana hei Sibuk ya? kamarana Ah, mana? poho ya Itu ganteng teh Itu. sombong Aing mah nya di bawah lagi cat pernah ngobrol jeung goreng dodonges, goreng patut sama ada mana. Sama sama sieu. Sia naon teh jebian wae. Kenapa enggak jebian wae goblok? Kieu wae. katanya gerak serius ya mah serius Yang hot apa? Enggak jebian wae. oh iya sana jeung sana Ya. Ya tepangkeun heula. Dimana ya Tah, ieu calon dadan. Nah, nulis ieu nya, nu anak-anak udah dek di Candung. waduh ini mah serius katanya udah ngobrol Serius. gawe teh ya mana teh Gawe kumaha? Heeh, terus aya di Batuan Urang heeh. Kela gajina sabaraha? gaji teh 850.000 Jo. Keur naon teh? iya mah ngantu ukur 3 jam opat Ah, teu hayang aing mah. Aing mah pokona mah gaji mah hayang jutaan, heuh. Siga si Marjun. Tapi kakak boleh motor keren. Kan dia naon nih sih butuh butuh pagawean ini Oh, dia. di mana? aing mah teu butuh pagawean, aing butuh duit. Oh, heeh. Aya gawean lumayan Lumayan naon? Di mana? gaweana lumayan hese. Hese kumaha sok? Aing mah heuh. cuma yang nu ripuh Jadi udah ripuh mah geus kumaha dileutik ripuh aing mah. Gajina sabaraha sok? Leutik teh sabaraha? Setengah juta. Iya, brother aing si Setengah juta. Naik, brother aing. Iya, Mana 50.000 setengah juta. setengah. Iya, Setengah juta enggak citing. jepek, geus mau jepek. Ada aing aya. Kumaha gawe di mana? Gawe teh di toko material. Kemarin dia gaji setengah juta. Setengah juta. Brother aing. kumaha. Iya, iya setengah juta gaji. Jutaan, men. Seberapa? Setengah juta. Mana? Iraha orang bisa mulai gawe. Ayeuna teh Isuk. tanggal Oh, pokoknya mah isuk lah. ngajakeun ka baturan dinya teh kasakeun. Siap setengah juta. Siap, setengah juta. Iya, bisa ngomong ke 850 Teu hayang sampai setengah isya mah keur naon? Iya setengah juta tuh. setengah juta Heeh. setengah juta mah teh nya
setengah juta ya, Dek? Deal lah, deal. Sama mana-mana. Nah, ieu nama urang boga proyekan. Urang boga proyekan kan. Iya, urang ngajak-ngajak guling-guling ge budak pasiwa ieu teh. Pasiwa mah. Bahaya tuh. Urang ini teh lah. Aya tuh. Ajak urang. Aing mah Iya, tapi duitnya mah tara inget dulu. ayo atuh teh. Nggak memang ngajak tuh dia tuh. Lumayan sih lah baduy. Hampurannya amang jeung si eta mah. Baduy ka. Kayak cewek nu kitu mah. Kacau seuten ditawaran 850. Mang, ai Haji Haji Udung tuh di mana? Nah, apa aja Haji Udung? Sedah kamari we abi ka warung teh gujrud endo gajah. No gajah. Aku gajah nogan belum ya. Aslina teh. Nya aslina. Hah? Aslina. Nggak sih, orang datangan kayak mana yuk? Penasaran. Gajah nogan. Dah tinggal satikungan deui lah, satikungan. Belok deui saeutik. Taya drum gimana deket eta. Ayo. Ayo. Ini gajah nogan ya. Apa ya? No gajah. Eta gajah kumaha heujeuna ya. Jeung segede mah kumaha kitu emang. Mau lagi ribu. Tah ieu mah kan deket. Oh iya. Tah ieu. Coba. Assalamualaikum. Salam. Mana si Haji? Ya di jero. Kenaon? Keur nyeleleman endo gajah. Oh, sih itu. Aja orang ya. Ayo, tulis. Ji, Yuk, benar Ji, mana teh manggil no gajah? benar kamari teh. Kumaha caritana? Kamari teh nganter icu, ketemu binatang. Nah, lewat ke kandang gajah. Terus? Efeknya cenah, Pak, itu aya endog. Endog gajah yang atuh lain endog gajah naon dikena kandang gajah. Asli, nah itu no Asli, gajah. nah, endog gajah. Mau Jadi dia heran, iya incu. aku gajah no kan. Asal. Mang, ayo sareng saha mang. Oh iya tuh. Abi kita sareng. Pangkon heula. Namina saha? Adan. Iya neng saha teh ngomong garis ieu. Calon di dia buku ya. Bener, Iya. garis pisan. Tinggali ya. Kembang desa di mana nya? Cik, dia menang likan no gajah ya. Menang wae nya sok wae jadi menang Eh, sok. parasan tadi bae. Sok. Tuh no gajah aku wae. Bisi penasaran sok wae ya Bang. Menang sok. Cik, Mang. Abi ge hoyong tarang endo gajah teh sirik mah. Oh, Heula di dia heula. Isi ngawaduk ge si Haji besok ngawaduk wae. Beuh dia orang cek ke. Ini studinya di dia. Hah? Studinya di dia. Cicing orang cek ke lah sama ada kumaha ada gajah, heuh. Yang jawab ini, heuh. Benang. Cing, ini kan. Ah. Iya masih kira anyar mekar, Mang. Geus mekar ieu mah. Wah, Asli tuh lah lagi ka cabang. Tapi lulus keneh. Ya mah asli no gajah tuh. Aing ngalah lulus. Asli. Ya, Lulus aneh lulus nya. keneh, heuh. Geus kene nya. Heeh. Sok. Oh, nek udah coba. Lulus kene kan mun nek nyabak usapan heula entong ieu anyar megar. Kenapa? Asli nek geus di ieu tuh lainna kan lulus kene. Mun nek nyabak tuh tadi usapan we heula. Heeh. Heuh ieu mah anyar megar. Lulus kene ieu mah sieuna. Tuh. Cing atuh bade ngaraba. Nya sok. Cing aing tuh dari sini. Ya mah asli teh kopi teh bebelangehan kitu. Gede heuh. Abi ngarab. Sok neng dari ninggal mah bisi penasaran gitu. Sok. Ih, nah kieu Kang. Ih, gila, geni. Endo gajah teh. Memang kieu neng geus kumaha deui atuh da. Sok. Tos terang kenapa mah? Salah Ya, atuh bade deui mah. Mah. Tong mah nyantong mah. Gila gini endo gajah. Setuh, eta urus. Eta anak gajah heuh. Jika eta anak gajah jaluna. Wah, Urus sebenarnya sudah gede. iya udah kalau Kayak kudu dia lah naik ngarit nama heuh. Ah, siap. Jadi ya dek kuliling deui. Oh, ya. Tos aja. Sok Lo gajah teh. Iya bener lo gajah. Ya, mangga sok. Ya, aduh. Siap. Neng, aduh, ya hati-hati neng di jalanan neng. Nuhun nya. Oh, siap. Assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam. Aduh, benar gitu nobeng semangat ya. Iya teh, tadi mun tadi kolornya aya aduh. Aing cik atuh orang apa. Wah, iya palingan dok ajah teh. Aduh, cik ngomong dok gajah ya, dok ajah ya mah.